Embu, Kah? kadieu lah kedap embu. Kenapa? Kumaha bah? Aya naon? Gila bu. Pan arurang tiris lila teu kasawahan. Wang rada tingali ka ditu, bisi teu kaurus. Panagi ditu mah wang serahkeun we ka si Jured kabeh. Muhun atuh bah, hayu bade ka sawah mah. Ambu siap-siap heula atuh nya. Mun mangga bu. Atuh aing mah abah manalin sakantenan pangendakeun. Teng, eta nu si Abah kadiekeun. Mun sakedap ambu. Mangga Abah. Nuhun, embu can. Sareng ieu panginten nya. Mun. Iya, abah ngambut teh bade ka sawah heula nya, bade ngontrol bilih aya naon di bumi kitu nitip ke Kamang Jured we nya. Mun Abah. Kade tong hilapnya neng, masa Kang Emang Jured nganteran udah mah. Siap ambu. Ya. Neng. Bener. Siap Abah. Assalamualaikum ya, mangkat heula. Waalaikumsalam. Sahur sepuh utamina urang iman kedah pengku sujud kayang aku sangkan hirup telingu Duh, ambu sawah tinggal lipat lega ieu. Muhun udah mal teh aya ieu teh Abah atuh. Nya tingali atuh dagalengan lagi pat barala kitu. Enjing mah miwarang we, Bah. Ka Mang Jured teh milarian udah mal. Nya hoyong mah tereh beres nih tinggal kaurus di lepar tuh. Muhun tuh terus karieu terus bade panen saware. Nya ada dupa kaya lega depan atuh manfaat gitu. Muhun atuh Bah. Enjing mah kade pokok jeung ka Mang Jured. Miwarang milarian udah mal duaan we atuh tong seueur-seueur teuing. Lah duaan mah hanya sorangan we atuh. Mun mangga teu langsung apa. Kayak mah ambu tak ieu galeng ka si Jured kudu di beresan ngejukutna geus jarang kunci ieu. Muhun atuh Bah. Pan udah mal teh ngarareus kitu ngayaan galeng teh. Kayak mah ka si Jured dong nitah pagawe we hiji malah atuh tereh beres di lepar. Muhun sok atuh da mah eta Anu, milarian. ambu panas kieu ayo wang mulang bae nama. Ayo Bah. Da ieu panas kieu tuh.
ampun, panas. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Ambu. Panas tuh. Aduh. Neng, Neng, Kah, pangyanakeun cai Neng. sekadap. Duh. Mangga, Abah. Nuhun Neng. Ari si Juren ka mana Neng? Duh, Kak tadi teh keluar, Abah. Lah si Juren. Keun geus lah tanggu ka abah we Neng. Atuh Abi ka penggalannya, Abah. Mun mangga. Si Juren ka mana? Cuman deh Cinyeru iya ilmunya adanya aing dipakai mungkin jangan ngajaga sawah Juren anjing aing juragan aing teh keur ngetes ilmu mungkin di sawah naon tuh Di luhur tuh. Iya. Gila tuh di geruan terus di mana Juren? terus dipangkel juragan Eta sangus diaderkeun can. nya tata can juragan Iya Juren. Urang teh tadi teh geus di sawah. Ningali nu lebak mah geuning baralak keneh. Maneh teh kumaha pagawean teh? Anu lainna kumaha ta? paminulai nama alhamdulillah juragan kebun karet anu 10 hektar atau Halus. terus anu sawah ditonggon wae si Cecep alhamdulillah terus beres Halus. sareng balong Hmm. terus beres juragan kantun etan ku juragan ditinggal tacan beres teh soalnya kan eta gandrung sareng keung padahal teh sauma aya cai ngarocot Gitu namanya. Nah, alhamdulillah gitu. nya eta abi nita si Cecep cenah ada halim we ngalirama ieu Lah, bisikan nama anterin heula sangulah tang kumangke we karunya Cecep salatri atuh. nya juragan Jadi anterin heula. Neng. Neng, panginakeun sangu ieu keur Cecep Neng. Mun, Abah. Anak sini dulu. Iya, Abah tuh siap. Kasih Juren geuning. Anterin Juren. Buru sih karungnya lembar. lihat juragan Ka mana he, Cep? Tunggu. Ih, Juren. Assalamualaikum juragan Salam. Aduh Gusti saupami abdi jali mugi Gusti ngahapunten mugi lampahkeun ku abdi aduh Gusti saupami abdi jali mugi Gusti ngahapunten mugi lampahkeun ku abdi Tep, ieu dareula. Ya, siapkan. Ya, siapkan. Cep kira ada lain nama Mohon siapkan. kena kawean naon ayeuna maneh Nujunya caran galangan. ieu pare si gages kolot
Kira-kira ira depanena Mundan karena sami ngonan deui panen teh. Ngan parete seueur ku hama. ai ku aneh sia mah. Sakitu gawe geus lila. Kan pepelakan teh hayo we ku hama. Sia lamun apaleun Juragan Ageung mau diparab. Hoream aing ge anjing mawa dahareun minum kieu ka mana teh naon. Ditu ge loba pagawean mah. Sia teh diri teh gawe. Dan ulin. Mata kasih bener sia teh. Itu pare. Lain cocoon. Ngerti? Ya hampuragan da eta mah sanes kahayang manusia. Oh ayeuna ku aing sia di Hampura. Sok ayeuna mah sia ada heula. Aing arek kasawala bageula oh. Gusti aduh Gusti saupami abdi jari. Aduh, nasib. Lain gawe sorangan teh. Tah kieu dicarekan we jeung dicarekan. Padahal hama mah dalan kahayang manusia. Cep, sabar, Cep. Mana cenah barala cek Juragan Ageung teh. Tuh imeng tinggal beresaneun jarami atuh. Juragan. Dasar heueuh jelema tara ka sawah mah. Ucap-ucapna. Gawekeun we urang. Sarere beuki euy. Sarehela ayeuna mah. Si Galuh kana molor. Udah Galuh. Sia anjing ada molor nian. Kita sa anjing. Gak ada naon ieu kan euy. Sia gawe teh ngaran molor. Kita sak aing anjing bijakeun ka Juragan Ageung. Mun parah bisa. Karau goblok anjing buka pagawe. Jangan paling sia ka Juragan Ageung. Modal dah sia anjing. Astagfirullahaladzim, kieu-kieu teuing ai cicingna curug batur teh euy. Dengan kumaha heula ieu mah. Lagi, molor, apa? Assalamualaikum Juragan.
Waalaikumsalam, sok kajero kajero. Mana gini juret? Enggak sih terus cecep. Terus juragan. Enggak sungguh bener lah tanah sok bener. Susul ke lah dia. Sus. Opo. Yuk. Lah mana juret dia? Kunaon saya tak banget kurang maring gitu. Datang juga nu goreng mah banget teh goreng kunaon. Jadi juragan. Kunaon. Sekuntul jingjat eta pegawainya dengan molor hayo molor. Aduh, bener itu. Aing mah meni hayang we ngadek eta ka jelema. Lain artinya mah teh kumaha itu pan kurang tuh diserahkeun ka maneh teh. Aku tuh bisa ngurus. Teuing urang oge jelemana geus kitu juragan. Terus kumaha eta bisa kitu. Nya nama Ayo kurang mah geus kieu kurang mah nya. Aing mah diserahkeun ka maneh soal pagawean mah. Eta mah urus ya cek mah kumaneh di kumaha wae ge. kadek baik gitu ku aing padaran di dinya oge. Bebas tah mah nu penting mah kumaha saena sok. Geueut teh aing mah. SS kira. Tapi karunya di kitu mah. Lah Kitu-kitu ge pagawe juragan gitu. Kitu mah ku aing sebelih. Yang geus kieu juret. Kumaneh papatahan si Cecep sing bener gawena gitu nya. Kalau kayak pencit karunya teh itu bapaan karunya. Ayeuna mah kumaneh bejaan bae si tangkurak Cecepna sing bener gitu gawe teh bisa dipecat ku juragan. Tadi nama digantung ku aing teh mah. Singon we. Geus lah geus eta mah urus kumaneh heuh. Bang teh yang nyaho si Cecep kudu bener deui gawena. Aing tampilin heuh. Eta mah kumaha maneh lah. Kuring mah nya geus nyerahkeun sagala ka maneh pagawean mah. Ya tuh ada gitu mah, abi ka pangkaran atuh nya juragan. Jiji kade eta urus Cecepnya. Kadek wah. Ka mana juret salimul sopoan kitu ah. Ji Ini kudu salin wae, Pak. Cecep aing mah euy gawe ieu. Kayaknya semangat itu sudah santai cemande centong Begitu kemarin pembina juragan Suganda pan mana? Oh, bukan tuh ya. Ya. Iya pangintanya pembina juragan Suganda. Assalamualaikum. Salam. Saya kalau bet jang. Nah, jang. Kita minta. Sanes Pak abi teh nuju ieu peryogi pidameleun. Kumaha mana we? Oh, menerian pidameleun jang. Ari ngaran teh saha jang? Jaka, Saha? Jaka, Oh, Jaka. Saha namanya teh jang? Jaka. Oh, nya gila. Kieu jang ari soal pidameleun mah nya asa teh tos bareres euy. Tapi duh kakeknya pangaroskeun lah ka si Juret paling dan gaduh kawasan si Juret dari padamelan mah. Oh, mohon atuh Pak pami kitu mah. Nya teh tong di diadukna. Kumaha gitu Pak? Nah ngepel. Oh, mohon. sabu jabat sabu nyere sabu induk Juret. Juret, ke dia. aing deui juragan kita kitu aing Gila dibilangnya. nu deui juragan Kita nu neangan gawe. Nya tepan maneh buka kaos nya. Tah, yang ieu uruskeun we nya. Urang kajero heula ye. nya mangga juragan Sia anu gawe teh Mohon. sangaran Jaka. jadi kieu nya anu deket mah kabeh geus beres kebun karet nu 10 hektar geus beres kebun jagung suuk kabeh geus beres sawah nu di ditu geus beres ngan aya hiji nu can beres teh
Nyata jauh tempatnya. Itu gunung di gunung. Tapi masalah cai mangoco, saung ayah. Kan orang mah minta ke mana teh hiji. Mana diri sing benar, berboga tanggung jawab. Tim mimiti mana macul, mereka beres eta panen 7 bulan. Sing benar. Nah, jadi lamun engke masalah hama bisa tanggung eta mah. Sing arek hama simet, keong, careuk, bagong. Jeung eta hama teh lain satu hungku. Jelema oge sok ngaruksa. Usia babat we atuh, huluna atuh cokor oge temprang. Parang ge kunaon heuh. Ade urang mah. Sanggup teh maneh? Sanggup kah? Sanggup. Sanggup mah. Ayo ayeuna indit koe nganterkeun. Ya tutupkeun urang. Sahur sepuh utamina. Ya amat jaka. Maka numpuk teh di boyo. Nuhun bukan tuh. Tela. Anu siap. Sujud kayang aku sangkang hirup telingu sujud kayang aku sangkang Anjing si Jaka menjauh gitu. Jaka. Saya kemana? Kan kau akan di orang Bayun. Emang apa jalan Ente. Tukang. Ayo. hirup bakal rugi iwanu soleh iman sabar silih nasib. Juragan, tungguan atuh. Siap kunaon? Kau sewa dong. Lah, Iman sabar silih nasihatan. Ayo kemana jalan nak? Saing lah. Ayo. Jadi iya saung teh naonnya si maneh hayang kacarita cai aya di dinya teh di mana we da loba di mah cai mah
Jadi pacuna. Jangan cuman macu. Ah, Siapa? yang iya nya. Kurang mah kade mana sih tanggung jawab kalau pakawean. Tong diheureuy itu. Ah, Siap Kang, siap. ya nama kurang balik ulah. Kade pokoknya mana kawe. Kagengku ratu Bismillahirrahmanirrahim. anu